langsung wae kana videona, ulah po like, komen, jeung subscribe. Duh, rokok beak ya teh. Kopi gesaat ya teh dong. Si buta ya wahnya. Pun ulin ka ditu. Ulin ke si buta garaneng di dieu meueung power. Ulin ah. Duh. Kopina beak ah. Emang ka mana? Nope. Alhamdulillah sehat Kang sawangsuna. Si Kehed ngajawab alhamdulillah sehat. Urang mananya noge maneh rek ka mana lain nanya maneh cager henteu na dasar bodag. Kari kitu mah abi ti payun teh nya. Oh gini teu nyambung ngomong jeung maneh masa ngomong jeung kresek. A few moments later. Assalamualaikum. Bud. Assalamualaikum. Nope. Waalaikumsalam. Kawan nanya si buta teh nggak jawab. Oh, tawanya. Biar aya nu assalamualaikum. Urang lainnya euy. Ada yang diketrok na pantauan urang, tapi ka urang lainnya. Assalamualaikum. Bud. Buta. Tuh nya aya assalamualaikum deui. Cik urang teh ah. Waalaikumsalam. Euy, heran urang mah. Berapa ya jurik mah? Balago gue yang menjurik teh. Nope. Nyaho urang teh teu bisa nempo. Alah nemongan, atuh mah katempo. Ah, geus saya balik deui. Yang ya, jeruk. Ini aya. Bangsat kau. Tuhnya geningan aya jalema teh. Heuy, buta. Heuy. Urang digarwan ti tadi tengah jawab. Dosa maneh teh anu maca salam teu dijawab. Duh, saran masih kasih budak ya. Nope. Palingan kurang dijawab dari teka dengieun euy. Si Kehed ku orang ditanya kalah ka nyanyi. Tuh nya si budak. Ka dia buat diuk di dia. Tuh si belagu orang di dia euy. Di dia. Oh, di dinya. Hampura atuh bud. Maneh cager? Alhamdulillah urang mah. Kumaha sawangseuna? Teu kumaha? Duh ngarenan kieu nya lagu teh. Lagu di mananya? Mun kieu euy. Aduh salawatan nomor 2. Dading. Muslimat. Ayo dading. Berjamaah. Ari mana teu nyambung kadon salawatan? Duh aneh teh nyangkanya duh penampilan juga preman di anting nyetel salawatan alhamdulillah. Ngarenaelnya. Dasar budak. Nya urang teh DJ kadon salawatan mana mah. Ngarenael. Ya Imam Ma'ruf. Aduh ngarenael duh salawatan. Iya sanadi. Musiknya separem disangka muter keneh dasar budak. Keur masalah ririk deui mun teh. Mut.
ngarokok cek adi teh. Geus teu gawe di toko orang mah. Dasar budak. Orang mananya nage ngarokok henteu, kadang ngajawab teu gawe di toko maneh mah. Maneh kunaon buat istighfar we. Kaneng, mah cari maneh. Istighfar we. Kunaon maneh ih. Nananan maneh juga teu normal Cing maneh itu bener ih. 何お前はもう死んでいる。Kunaon. Rika. Eta si budak jeung berapa euy, mana maneh? Budak.